Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu abdi bade ngawawancara pun biang. Nanging acara abdi ngawawancara nepangkeun nami abdi Bernita Zafira Rangkuti di kelas 10 bahasa. Anu bade ngawawancara pun biang perkawis dampak Covid ka sakola. Mangga Bunda nepangkeun heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bernita nepangkeun pribados Bunda Lista Ibuna Bernita Zafira Rangkuti. Mangga atuh Bernita naon anu bade ditaroskeun ka Bunda. Nu kahiji iraha ngawitan Covid-19 teh lebet ka Indonesia. Covid-19 lebet ka Indonesia sakaterang Bunda sasih Maret tahun 2020. Nu kadua naon hartosna Covid-19 teh? Covid-19 teh nyaeta wabah virus corona. Nu katilu naon dampak ku ayana Covid-19 teh kanggo keberlangsungan proses diajar kanggo murangkali sakola. Ku ayana Covid-19 janten ayeuna teh murangkali anu sakola teh teu tiasa dongkap ka sakola kumargi penularan virus Covid-19 atanapi anu dikenal virus corona teh tiasa menular ku ayana pacaketnya antara hiji murid sareng anu sanesna. Janten bilih engke tiasa menular kitu tah. Janten proses belajar mengajarna dilaksanakeun di bumi lewat daring ngangge internet gitu tah. Atur nuhun. Hatur nuhun kanggo Bunda Lista anu tos ngawaler pertanyaan ti Bernita. Pamirsa mun sakitu wawancara ti Bernita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.